Yang membaca kitab baca kafe gebara bisa. Tah ketika di lembur teh aya nu ngahina. Teng kumaha sikap urang. Kamana ieu loyogna batin urang. Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah. SD bae dicoba dek naik kelas atau komo ieu ti solihinin ti walieun. Coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin sadar narima naon keputusan ti Gusti Allah. Urang ai ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan gitu ngaranna badal qada kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokkeun ku Gusti Allah gering dikodokkeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokkeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu nuluykeun caritaan kamari mengenai instruksi Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Musa alaihi diinstruksikeun supaya asup ka hiji negeri di mana negeri eta teh tinu ku sisa-sisa kaum Ad jelemana galalede jararangkung gararaga pohara luhuranana yangkungna 300 hasta pohara dengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun pindah asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 kabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung bejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat asup ka negeri eta lantaran urang kadinya mikir nyaho tapi nu dipimpin ku Yusha bin Nun kikali nah ieu mah nyana mah teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar teu beja ka Kangjeng Nabi Musa alaihi bedanya naga Kangjeng Nabi Musa kaum tegalon deui mah Kangjeng kumaha ulah leuleuh gedena Kangjeng Nabi Musa pokona mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikeun ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen ku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu teh Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede eueuh nganaonan pasti eleh kurang bener oge cak yang cak Isa nya mah kitu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusha kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha menang kurang kajian kumaha kami ngadek nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumarane kabeh aing bae cicing di handap pencelina eta tiis jadi celina bae eta bisa pakai niuhan luar biasa paneta ceuli bisa pakai niuhan untuk siapa kita mau gede jasa ulah nyari saking gede celina bae aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah, ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teh aya nu garok haji nyeklek mah kadinya hatu aing terus we ngeunah ngan nyeklek ka juru ka gulu. Jadi kiamat boy.
Cecak anu bohong eta mah. Ku gede-gede eta kok kitu masyaallah. Luar biasa tah eta kaum teh harita sareng milu. Oh, jangan lain lawanan urang sama makana. Lain lawanan sama tu bos itu. Sin urang. Eta teh Allah mah ndeukeun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa kita ngalawan jelema jangkung gede. Tapi ieu perintah Allah, urang nu laletik kita salat sapoe sapeting 5 waktu. Ai baheula nu galaledengan sawaktu doang, baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye. Jalan kuna teh 2 kali lipat urang, lamun urang 1,5 meter, nu baraheula mah 3 meter, tapi salatna ngan sakali doang. Aya nu magrib doang, aya nu isya doang, aya nu subuh hungkul. Urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara. Mantap aja lo panu koib ya ieu. Sekarang ruatin sholat hati, tapi kan dirasakan aku orang makin sholat makin ngena. Malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna. Malah mah hayang kene sholat tambah sholat duha, malah hayang kene tahajud. Mantap kalau Bandung Utara mah rideung dipantau-pantaukeun. Eta kurang kuliah-hirana ya sholat tidak. Masyaallah. Eta kok gitu. Gusti Allah teh ieun kitu kamonesan seperti eta. Nah, ieu umat Kanjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kararieu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, sekaumna 10 golongan. Innalana dukulah kami kabehan mual asuk ka eta Abdul Muqaddasa abadan datang ka iraha ge mual bae kami. Madamu fiha salila jelema-jelema nu jarang kung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami mual lae ka ditu datang ka iraha ge mual bae. Kuari mah ulah eta Musa ari mana geus baksakeun mah ka ditu cakaonna ieu. Fasal anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran sangat habek. Kita ngomong kira-kira. Kita ngomong nyungkun ku harga. Musa, ai maksa-maksa teh mah. Sadap anta wa rabbuka faqatila idza hauna qaidun. Mane bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka mane pangeran. Terus perang duaan ka ditu idza hauna qaidun kami ngadeg di dieu bae mau perang. Ieu Kanjeng Nabi Musa masyaallah. Si kaum ku pohara-pohara. Kanjeng Nabi Musa didinya langsung prihatin. Natena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana. Dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa. Jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana. Dararagahna, jangkungna, gedena, sedang aya diinstruksikan kita perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal menangin tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tapi dinya Kanjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunna bung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari kita ngajak atuh teh kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tuh mantak naon cak Allah paling pancen geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha siata kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat mun keneh bae takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mah ngan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun paling sakali siap munggah haji tapi teu daekeun bae buang kawara itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamun jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal rezeki sok awas paena mun terjadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heuh ku Gusti Allah teh ya Allah. Wari urang diberi nikmat geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dibere sehat, dibere boga mobil, dibere boga motor, pamajikan geus sehat,
malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyahoan kuno kolot mah eta teh apa nikmat eta mantak naon gunakeun urang pake ibadah ngaji keur teu ngabesan mah heula ngaji yo gitu pake ibadah salat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang ngagena ngagerakeun Gusti Allah dibere nikmat teh kaum Kanjeng Nabi Musa itu ngomong apa gitu Musa kita ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajian tinggi ditahan kami mah teh hayang hayang teh mati sia bae ka jeung pangeran loh kali ke perang duaan kami mah ina haruna kok ieu teh di wae oh kata nginu bisa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong di gua ya Allah ya Allah Wata Kanjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngaduakan jeung Nabi Musa qala Kanjeng Nabi Musa rabbi pangeran Nabi inni la amliku illa nafsi abdi masanya Nabi tengah milikna naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku barahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah cedaekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti didinya ngopotkeun jeung Nabi Musa fa ajbarahum ala ta'at maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha ieu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah ada jauhna pokoknya ima instruksi ku pangeran kayak gak aya hikmahna yuk urang kan itu tetep bae embong cak kaumna inna hauna fa'idun kami mah deuk dijari bae oh mane Musa ka ditu jeung dulur mah perang duana apa ka ditu kayak aya kabarna ka dieu nah eta ngaletehkeun jasa teh kaum kos itu dan ngaletehkeun jasa masyaallah kok di lembur urang nongkrong dulur ngararaji ayo urang mumpung hirup kene, mumpung dibere umur, urang ngararaji. Ya kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongkrong lang geus hamet ka tongkrong. Cara jeung kitu ngan teu ngomong doang. Urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian eta teh pas kitu teh ulah kukumaha. Tenang. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maka ke kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah kita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa oh anjeun bae ka ditu Kanjeng Nabi Musa ngadaet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti jages dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mayeuna mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasiqin antara kaum nu fasik coba aya nyaota nu parasek teh kumaha ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu aju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta atuh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin das ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kanjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong ke situ teu pernah ngadoa ka kitu Kanjeng Nabi urang mah diciduhan Kanjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusah Unggal sholat subuh biji Tuhan. Tenang we, Kanjeng Nabi jadi usah.
Unggal ada salat di Ciduhan. Hiji waktu nu nyiduhan Kanjeng Nabi pancelas ka mana ieu nu nyiduhan teh. Keke muriang apa naon teh cenah teh. Ieu nu nyiduhan eueuh manta salat subuh teh. Tuh, wajib bae panjenengan teh neangan Kanjeng Nabi Muhammad teh. Neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener. Kula biasa di Ciduhan istiqomah teh Kanjeng Nabi teh ieu. Aju eueuh ka mana ieu gua cenah muriang ampura Muhammad wah ieu mah teu bisa nyiduhan teh cenah teh. Kula cenah nina ngazana teh Kanjeng Nabi teh. Muhammad di Ciduhan bae maneh maneh teu nanaon geus lah walau kualima kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kuarima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kanjeng Nabi teu perlu lamun urang keur liwat anu nyiduhan goblok beureun sia. Aing teh nyaho urang bojong. Tolong beureun sia. Aing turunan aing di bojong robak kene goblok. Geus kakawat bae. Can gelut cadaon hutu geus ublak kakawat. Tak begitu urang. Telele urang mah. Urang mah pugu. Eta teh asa bener nama teu nyahoeun pan nyiduhan. Kok mumun nyahoeun di Banjar, pondok 2 tingkat, 1 tingkat, 2 tingkat, isuk-isuk teh pondok karaoke bae kitu tah. Urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh. Ieu teh ku cai panas urut rek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya. Kenapa kiai ka dieu? Eta kiai sudah tangga sudah henteu kukurung teh ka dieu gitu tah. Masya Allah. Nyawa-nyawa teh itu nu liwat kena kopi kunyanya. Usia saya teh sih kenapa? Tidak ada kiai. Atuh lamun urang bojong jadi kiai goblok aing kiai ye. Goblok disimbraku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing. Murid pantungtuna mah teu beres. Cara aya hiji pondok kosong pesantren, santri aya meureun 20 mah. Santrina teh sok ngalaan nang Kang Ora. Kang Ora sayur kan ku santri gitu. Oh ya, kan dia dekat pada salah anak kain. Hah? Dekat anak kain bersih jadi pemalingan kau bersih. Bubar siapa bersih? Awas, siap. Ngalah anak kain tol mereh tenon te. Bubar santri bubar santrian. Masya Allah. Ayah Banjar mah pandeta lain kok gitu tangkal kalapa aku nyanyi dihalalkeun besi ayah santri orang mana bae jeung sahabat. Aju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal. Eta pohara jadi kiai. Mantap atuh geus dihalalkeun kitu di santri teh daek atuh. Ngan teu dituar doang tangkalna. Masyaallah. Saya teh kiai tuturkeun mah kos kitu. Mantap kula inget bae antes pesantren di Garut teh deuk pesantren ka mana ulah. Kalau ngaruh tadi itu bae ka Banjar teh. Ih, hayang ka anu, hayang ka ulang geus kadinya bae, teh nyaho sasakalan, teh nyaho sejarahna kadinya bae. Antarna kadinya, datang kadinya pan karolot kiaina. Karolot ngaji baga Isa teh diajengan ka almarhum Batul Muin jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Santri mayak kan bergula mah anyar di, cuma ini berjamaah aya tanu saurang teh, nu saurang. Atuh geus kitu karana ge santri harare SKB ieu, aju mangsi di ka dieu teh tah, dikaleungeun-leungeunkeun. Soelah. Teh pula, nanaon teh budak? Mangsi dikaleungeun-leungeunkeun. Bener bae, geus bantah saparapat jam udang. Kieu teh udang pan nya kadari. Karena belum ngecapek, tuh hari dan kabeh. Kita rondo aja ketemu. Oh, maksudnya berarti nek nyalakeun teh aja bae. Nek nyalakeun teh jawa mun hideung jak punya anak kene. Mungkin tuh mah urang jajan punya nah. Saya takut gitu teh kiai na kolot bebeja menang 2 bulan teh. Bah, pindah beja kiai na kolot, tilok nyurah teh. Kados jadinya bae. Jadinya ulah pindah ulah. Aya yang boga surah ulah. Jadinya bae. Kata kalau tau geus jauh. Daripada boga surah macam-macam tapi turunan kiai naonan, ieu mah turunan wali ka ditu. Masya Allah.
Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu kerja miahan teng. Oh, ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari. Kita kadeuleun roh kadeuleun punya nama. Pak urang mah atuh boro-boro roh orek gitu kan. Oh, roh naik ka langit. Maot Mama Sobari. Ya Allah ya Rabbi. Roh kadeuleun eta tuh. Mama Sobari teh murid Mama Khalil, Mama Khalil Bangkalan. Jadi deket jasa nasab ilmuna ke para wali paingan titeh didinya baik. Orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa ieu kabeh beusi santri di haralaan halal ternyata teu kudu bebe. Jadi bahkan loba empangna panya lauk mah gede. Geus aya santri nu ngaralauk halal kan we. Atuh santri bebe akal betul kan. Tunggal poe ngalaan lauk guru. Nanti dijualan doang kalau ada gua ku soleh. Ieu mah kakarang ngalagori bae. Goblok sia. Ka dieu sia gaji amil pada salahan gori. Pamalingan sia balik sia. Atuh balik kabeh santri. Santri ngan 15 balik kabeh. Jadi leleuna parah. Ada Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna, "Mama, abdi marek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon?" 2 teknya saumur hirup paling bungah 2. Naon? Kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling jopret. Ngeunah. Cek nu nanya sia. Aya nampiling teh nikmat biasa kerjana teh geuna. Ya masyaallah. Nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu ngiduhan. Blok kata dia kabeget asana nikmat. 2 seumur hirup nu nikmat ya eta. Sebab didinya lah kula diangkat jadi wali. Naik derajat teh ketika ditampilin ceger. Oh iya gerak Allah. Langsung naik derajat. Begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nuju duan cuplok bae. Kula sadar ieu teh gerak Allah. Langsung bae naik jadi kutub blek. Eta lah kanikmatan kula. Urang mah teu nyaho maknana sih. Di Ciduan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silak. Besi. Si bande ke si kieu emang aing geus kebal teu ngalagor jelema. Eta teh jawabanna. Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sadar ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakkeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang ajo nyilet tolol meureun sia turun derajat urang. Mun urang geus diangkat jadi wali turun, mun entan jadi wali mah merosot pamatung. Wah. Antas ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab. Lain maca kitab mah gampang. Hesena tetap ketika masyarakat ngomongkeun ka urang. Kiai kos kitu dituturkeun. Ulah, ieu ondo tah mah. Tah, eta teh narimana urang? Alhamdulillah, meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus geus naik derajat urang. Naik. Udah aja awas yang ngomong deh. Celuk situ. Ilmu etanan mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa. Tah ketika di lembur teh aya nu ngahina. Kumaha sikap urang. Kamana ieu loyogna batin urang. Masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah. SD bae dicoba dek naik kelas atau komo ieu ti solihinin ti walieun. Coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah. Urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna badal qada kitu narima badal qada ngeunaheun jasa doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokkeun ku Gusti Allah gering dikodokkeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokkeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu. Ya Kanjeng Nabi Musa ngadua sabro bainana
wa bainal qaumil fasiqin. Bestek, des. Warapan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kok kieu. Sudah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nah, Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na geus teu kecekel kuduan. Gede. Tetap lawan Firaun tah. Untuk ngomong lagi capekan Kanjeng Nabi Musa mah. Jelema angkat gagah, tapi disesuaikan jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asian boro-boro kanu bageur kanu teu bageur ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana. Hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan. Nabi-nabi nu saja mah kumaha aing ye. Kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula mana. Nu pangeulanan ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cek. Mana Jibril? Malaikat Jibril aya datang ka dinya. Aya naon? Cek Kanjeng Nabi. Abu Bakar mana? Sayyidina Abu Bakar. Umar mana? Utsman mana? Ali mana? Tah ditanyakeun, maksudna dekat ieu umat gerak tulungan, hayu gerak kamu. Eta mikiran umat pan pohara aja. Mata rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleuh. Tuh urang cikupat teu sering maca shalawat teh. Kan budak teu bagus di maca shalawatna ieu. Kunaon yang naik pangkat. Aduh Kanjeng Nabi ya Allah. Natagi ngadoa anak para Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aduh boga lawan Firaun, menang jeung Firaun teh. Ieu kaumna kuari buat kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Tah geus bangkawara aja teh tepan ngomong. Oh alah tah geus kieu bae babai teh kaumna tuh ieu mah lah teh kaumna ieu. Idap anta anjeun bae Musa warab buka jeung pangeran anjeun kan itu pakotila haula inna haula main berapa nih dua antang mah jadi cing bae di dieu pake tang ngomong lain lalagaan nyungkuna nu pohara jasa ngejebia nu pohara jasa sia kan itu hendak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat taat ngadoa fasab bainana wa bainal qaumil fasiqin bebe isakeun antara abdi jeung kaum buang kawarang para rasek isakeun ayo coba tungtungna. Beakan amat Musa Gusti Allah tengah doa. Aiga saya nurut Musa. Beakan amat. Ya. Tapi Allah diijabah. Qala fa inna muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Fa'innaha Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kanjeng Nabi Musa fa innaha sa'nyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu buang kawara ka pasikin kudu arara asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun ya cihuna ya ta'ayar bakal diberi bingung man tadi itu mal bisa balik ke mal bisa muntah orang mah ya cihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot kata limbang ngaranna eta ulah kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbeng bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna ka kitu daleukeun Musa lantaran maneh geus ngadoa faqru bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum buang kawara teh bakal dibere kasarung kata limbeng balik kal bisa kali itu moal bisa 40 tahun kata limbeng 40 tahun dia Abu Nawas pas perapatan kata limbeng. Kumanya Abu Nawas, tenang. Aya kena cara. Kumaha carana panampa lain. Kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain. Kumaha porosot jeung jalan Asia. Pelersian nu gede mana?
Gunawan bahaya deui bae. Tah, nu gede mun kakaler berarti urang kakaler. Nu bener ya bener aing mah. Porososkeun. Nah ieu gedean kakaler yuk. Cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kok kieu. Lain mun awas atuh kan kieu. Mantap kurangnya gitu, lamun teh katarung atau kata limang cekel peler mana ya nu rada gede. Ai pas kebenaran urang nyekel nu babaturan buru ieu nu gede mah. Ya Allah, ayo bae sabunawan. Iya. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya katalimeng bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira katalimeng teh adalah 40 sana 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa ala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu berasa ulah dipikiran maneh ibadah ka Allah ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun lupa teh fala ta'sa ulah dipikiran asa konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu cileuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah adu kotok ngadu kotok bae malah mah kiai na ge dititang adu kotok bae ayo kiai ka dieu nyaho ieu paleh heula ieu kolong ayo naon paleh mah di kieu ge di sikeun heula ayo paleh heula kiai na dititang pane tepang kawarah aja kiai teh ditang adu kotok ditungtung muncul awas digolok ieu tadi hiji tempat mah pan kos kitu tah tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai negara sepan Saya cerita dakwah, nah, iya konsep salat asa alal qaumin fasik. Ulah bingung ku sebab kaum fasik. Ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik. Mane bae, yuk menuju ke Gusti Allah. Nuturkeun, ada nuturkeun. Urang kos ngabangun masjid. Nah bangun masjid teh engke aya bae nu kernak-kernik ngomong teu pararuguh di lembur teh. Nah bangun mushola kitu keneh. Encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengikeun jelema hiji. Ulah lihat saja salah satu alal qabil fasikin lo hiji pake antepkeun. Antepkeun. Urang mah terus bae kejenyana. Udah ledeg geje. Artinya maknana engke makna pos ku galedeg kumaha alum. Engke ge antepkeun lain. Urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu. Sakawasana, samampuna ke jelema nu nangtangan, nu ngomong macam-macam teh delekeun. Sebab hakikat nama lain ka kiai, berarti nyana anti ka Gusti Allah. Asal geus anti ka Gusti Allah, nentang ka Gusti Allah tinggal didelekeun bae, tinggal didelekeun tah. Ieu fala tasalal qamil fati, paket berarti nyana. Tengah dukung kana siar-siar agama Allah, antepkeun, delekeun, sawa kayaknya tungtungna. Tungtungna mah kararahe kabeh. Parah nyana pae nu ngabangun ge pae ieu. Ngan ke di akhirat da bakal kadeul jeung ka tempat. Da ieu keur leuleut pikanana. Lah dieuna nyeun pondok pesantren. Pondok pesantren teh kadeulna bakal didukung bae. Tungtungna mah mitohana bae ngalawan. Itu ajak metana deh jeung pondok mah di dieu bae. Ceng, di dieu ye. Di dieu ye. Tanah Abah umat raja. Ya teh atuh sangat anak Abah. Anak abah, iya anak abah, ini dia tah. Geus ngariung, diajak sakali dong, teu ajak kami toha. Diusir begitu keinginan teh. Tolol ke budak. Didinya, giliran kuari bae ai teu diajak ka parang ngariung teu diajak sakali di tohana eta. Masyaallah, ngajang hilek. Ngajang hilek bae, ieu kunaon abah orang teu diajak ngariung. Pada teh aya tadi lembur tah, mi toha teu diajak ngariung bae ngajang hilek. Tah, eta kos itu Masya Allah. Diberi berkat ya dipikeun berkat. Berikut teh aya, abah teh diajak diberi berkat bae dibalaskeun ka imahna buat berkatnya mau tak los siap. Eta ngajang hilekna luar biasa. Diusir tungtung-tungtung. Jar ku ke pesantren mah ulun bari gitu. Tah eta teh mitoha bae kos itu. Masya Allah. Aya nu jeung kolot sorangan, jeung kolot sorangan.
dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna, dipale-pale ku kolotna, dikawinkeun ku kolotna, dipernahkeun nyen pondok ku kolotna. Kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah. Eta kolotna jajang hilek beter sepen ka anak parkir ieu mah santri teu saha. Eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolot ada terus. Ya ini menyen pasantren halus. Ieu teu ngahormat saeutik doang, sa eta kos itu. Ieu pagawean syiar agama Allah kos itu. Hese jasa ka ndek maju teh. Tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Dah ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantep. Urang mah coba ge make konsep ieu insyaallah. Nurutan konsep Kanjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yes, kalimat tenang Musa, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae. Eta begitu Kanjeng Nabi Musa menang jawaban, diantep ku Kanjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti. Kebingungan kasaru kurang ka mana dek balik ye, caknya na yuk urang baralik. Ayo urang balik Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harumna, kemudian nya nama atuh cicing we duaan ngajauhan ti kaum eta. Berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah. Iya, kaum saya balik. Berangkat balik. Ka dia ya. Berangkat mimiti bada maghrib. Kunaon subuh aya di dinya deui. Cek, pan urang aya di dia deui. Salah ya, ganti pemimpin. Ganti pemimpin sia. Kamana aya balik urang? Adi tuh, karena kali itu. Ih jalan kali itu kajian hukumnya. Ya, berangkat tas subuh. Maghrib aya di dinya deui. Kitu bae 40 tahun. Coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nganyarungkeun jelema, endek ngabingungkeun jelema, endek itu ngabalingerkeun jelema. Eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah. Ye, ka dieu balik mah. Sok ka urang teh berangkat ayo keterus tuturkeun sedengkeun jelema 600.000. 600.000 sita ya. Kita lihat Alvin, berangkat aja ya, berangkat kabeh 600.000. Wah, iya jalan bener mah. Oh, bener can iya ka dieu ieu. Kunaon tuh berangkat itu maghrib aya di dinya deui. Itu apa di ka dieu? Iya sih gara-garana. Di itu teh sudah mah bengkol ka katuhu. Kunaon ka ieu? Ayo balik lagi. Iya bener mah. Ayo berangkat aja siapa jadi pemimpin balik asal berangkat isuk-isuk maghrib kan dia deui. Ayo orang pengumpulkan diri baik. Wah ya, 40 tahun. Eta kikituan 40 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Ngayalah yatihuna. Il-ardi yehimangnya na dirinya 40 tahun. Terus-terusan. Di mana berangkat isuk-isuk. Sore ayah didinya di berangkat sore. Isuk-isuk ayah didinya. Hatan kolodo. Marah-marah sekarang ruas atau pae mulai. Bisa tahun saya nupai hiji 2 3 4 tangka 20 tahun para rae berdua tapi tetap nyana berusaha de keluar dirinya. Uga apa berangkat balik maksudna ke kadinya deui ke pae aya. Teu berangkat ka dieu meureun balik deui ka dieu brong ke ka ditu sore aya di dinya deui nu pae deui. Ayo 600.000 teh ya hatan korodu kuluh para rae kabehan illa man lam yablugil isrif kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Kan umur 20 tahun mah ke bawah kayak mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu mau. Nu maot pasti 20 tahun ka luhur. Empat teh aki-aki mah pae ge. 20 tahun ngandap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahnya kita berarti alfin 600.000. Untuk wama Harun wa Musa fiti Kanjeng Nabi Musa sareng Kanjeng Nabi Harun maot dirinya di jurang ti. Kanjeng Nabi Musa maot dirinya, Kanjeng Nabi Harun ge maot dirinya, maka jurang ti rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kanjeng Nabi Musa jeung Kanjeng Nabi Harun. Wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum pararase kabeh.
Didinya blek pararai kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah ngan Kanjeng Nabi Musa mengadua ka Gusti doana ayyubniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin. Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina. Sabalangan teh memehna lah deukeut berarti. Mentak diijabah ku Gusti Allah. Jadinya langsung Kanjeng Nabi Musa dipanggil. Dongeng dipanggil nanti sakumaha didongengkeun teh jol Kanjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta ana Jibril. Naon Jibril gade. Hebat jazai Kanjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah moal kubal deui kana mah. Oh masalah. Maot penting di dia deket ka ditu nya. Ardal Muqaddasah. Pamitan dileleyan ke apa ke ini saya kan saya didinya. Seminggu kemudian datang malaikat maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malaikat maut. Nah. Nan lagi. Tugas kula nabutna. Mbong. Jagain ya Allah. Allah mau ngapain gitu. Jangan malaikat maut kiamat ini. Serius ya baik kalau mah tuh. Jangan itu mau apa gitu. Anggap kain bae. Cekan malaikat maut. Iku lah bae tugas. Tugas jangan dari itu. Mau makan itu. Laporkan nu ereng Musa moal wakayam bae. Malaikat maut aing kumaha bebejalan ka ditu. Aing dicarekan cara ku Allah ya. Ya doa Kanjeng Nabi malah kalau Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh Nabi Gusti, Rasul Gusti diinstruksikan mau pae embungan ja. Kudu kumaha tuh. Kula memberi kesalahan embungan. Kumaha Gusti? Aing embungan mah bejakeun bae. Ya, diberi umur panjang gitu. Endengkeun dampal leungeunna ka sapi. Tah eta bulu sapi anu karungkuk ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa. Bejakeun ka itu beda-beda umur. Datang deui Assalamualaikum. Nyamut nyawa lain, nambahan. Oh nambahan. Diklapor ka Gusti Allah. Jaman sakumaha cenah? Hayangna sakumaha? Mau tahun 2 tahun man panjang. Cak Gusti Allah hayang panjang umur masalah. Dampal leungeun pendenkeun ka sapi ka nyeblek tah eta buru sapi anu karungkuk ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh ka kitu. Atuh loba meureun ribuan tahun. Heeh ka kitu. Anu penting beak mah paeh keneh wae. Jadi paeh keneh. Paeh keneh mah kuari bae. Paeh kuari paeh asal menang ridho Allah. Allah geus ridhoan kan? Ridhoan. Geus kuari bae. Bener ya geus ngamuk engke pan. Ngamuk bae. Benar Kanjeng Nabi mah moal ngamuk moal. Geus ridho jadi kuari ridho. Pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran. Kan ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh bade kaon kiri yang ngising di dinya. Kuari bae. Kuari bae jadi saya hayang sarom ya minal adil muqaddasah. Sabalangan ka adil muqaddasah. Lihat dia cukup dia deket. Berbaring Kanjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa. Kanjeng Nabi Musa jeung ngomongnya nama kita cabut nyawa. Ngeri, sudah kata ngeri, kata lagi ngeri, kata aduh, Masya Allah. Lalaunan itu. Iya, kita panglalaunan. Ayaw, waduh, laun kecil. Kita lakon Kanjeng Nabi Musa bakal gitu. Jadi tahu nggak? Masya Allah. Enak parah ya, Maya. Oh, cabut Allah. Amanatnya nak kakaomna Kanjeng Nabi kami sejen-sejena kakaom kayusa gimana kuring not dinya kuring kubur
Hampir gitu Nabi maksud kanjeng Nabi urang. Di mana kuring maut, didinya kuring kubur. Tak mautna di bumi Siti Aisyah. Jadi kubur dan kanjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur. Ieu kanjeng Nabi Musa didinya dikuburna. Di urusan biasa, urusan dikubur didinya. Nah, maka peti kanjeng Nabi Musa, peti nolot sekitar bangsa 20 cm. Nah, lama 20 cm. Eta teh diurugan di zaman kanjeng Nabi Musa na diurugan. Ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan. Eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm dari kaki jalan. Ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan kanjeng Nabi Musa di jarahan biasa. Ke kemar seminggu 2 minggu eueuh deui anu tetep patina kadeulean bae. Teu bisa teh kadeulean sebab ieu jawara. Ya, supaya nyata kadeuleun tapi didongkel mah didongkel. Dek dikajerokeun teu bisa. Ini tutupan tanahna ninglai deh. Coba urang gali ku ari mah dikanapkeun teu kadongkel doser potong bae. Datang ka kuari nya nama ieu jalan geus menuju Palestina. Ti disebutna ta eta di dinya aya kuburanna sisi jalan. Sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeulean. Kuburan Kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan. Eta nol kuari sekitar sakieu ta petina. Eta teh udah digali dikanakeun teu bisa. Ditutupan bari ningrai deui. Jadi kuari kadeuleun bae ke lamun urang lamun kuat kepala kali itu ilu gitu kan. Darah ka Kanjeng Nabi Musa. Kuburan sisi jalan, jadi orang di mobil bae ge katingali. Nah, arah pasti belakang tuh katingali. Tah eta kuburan Kanjeng Nabi Musa. Gitulah makam Kanjeng Nabi Musa sampai ke ayeuna ge eta ditutupan ningrai deui digali kanap teu bisa doser geus dipindahkeun geus dikondisikeun kuburan Kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuat. Itulah kuburan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bulat-balik kadinya bae pae. Kemudian Kanjeng Nabi Musa nak maut, termasuk Kanjeng Nabi Harun mah belah kitu si Kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter tadinya ta eta teh biasa Kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa teu nyinggra itu naon. Malah cak riwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman, tapi teh riwayat mah henteu. Aya nu ngaku di Yaman kuburan Kanjeng Nabi Harun. Cek riwayat di Yaman dihijikeun Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Hud, Kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi. Kita adalah di Yaman. Mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah. Sebab pernah deteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir. La ilaha illallah. Ih di jero taneuh teh pikiran bae orang Amerika naon eta la ilaha illallah. Ya, negara letik tapi dipakai kasih. Indonesia mah dipakai kahayang jasa ku Amerika. Mantap, dicumbu Indonesia mah. Dicumbu, iya teh ieu nu di dahar kurang jeung nu dibawa ke Amerika hampir bagi dua bahkan leuwian nu dibawa ke Amerika. Iya teh nu di dahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ke Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu. Iri hate urang lamun nyaho mah. Kan bisa gitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae asal aman bae. Masyaallah mantap makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat. Saya begitu sisi gigir lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi sisi gigirna luar biasa. Itulah keayaan Indonesia dipakai ka bongbro jeung dipakai ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia. Ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasina mah tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge. Tapi Yaman dipakai kasieun lantaran didijalah perkuburan para nabi, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di Indonesia kan tetap dipakai kasieun. Cieun di Indonesia kita ini dipakai kajian teh Islam ortodoks, Islam salaf. Enggak kuari dimodernkeun supaya rapuh. Lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju. Cuman asal di skos itu bae rapuh dibeli ku duit asal dikahareukeunna dunya ieu sahabat.
Kebeladina terus serangan anu luar biasa. Kaharep nama wallahu a'lam. Kumaha meureun si agama di Indonesia. Kuari keur meujeuna diacak-acak kieu acak kitu teu meunang salah nanya kuari. Ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun. Tah idinya wa nabi Yusuf badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarang kum gede da. Ayeuna lalakonna Kangjeng Nabi Yusuf berangkat jeung kaumna dua kabilah teh Yusuf bin Nun jeung Kalib dia berangkat bebarengan jeung Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin. Jadinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanaga sakitu jangkung gede lagi eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusuf jeung kaumna. We eta we jumpah hari teh lantaran serangan icak luar biasa perang sama Griban. Lamun ieu eureun bahaya kan tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe stop heula ka malaikat stop eureun heula saja ulah ka sore eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kitu burak sajam ka Gusti Allah nikeun tuntas heula perang tuntas sajam beres eleh kaum Jabarin sakara geus berangkat geus diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna umur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali keur waktu peperangan Nabi Musa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang tajam eta panon poe di stop tajam. Masya Allah asal lalagaan teu panon poe. Kira-kira eta saja mau kipat larusan susah akan hatta faragha min kita lihat sehingga selesai perang ngelawan kaum Jabarin. Masya Allah mendak diriwayatkan Imam Ahmad bin Musnad kana hadis inna syamsa lam tuhbat ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbat ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa Musa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Kaum Kangjeng Nabi Lut boga kalakuan fahisyah. Latatuna rijala syahwatan min dunin nas. Nyana boga kalakuan nu geus ngabudaya ngadumling bool lalaki. Kabelah dia nama lain bool lalaki bae, bool bikang ge. Kadieu nama malah mah asal perboolan bae. Dahsyat tiba kaum Kangjeng Nabi Lut parah. Ya Allah. Na'udzubillah min. Dibere awewe teh embung kaum lalaki teh hayang lalaki deui. Awewe dibere lalaki embung hayang awewe deui. Jadi ku Gusti Allah teh dibere seperti kos kitu ka hayangna. Lalaki resep ka lalaki homoseksual, awewe resep ka awewe lesbian. Iya mah geus bae awewe jeung awewe deui ngadu gaplok. Ya Allah ya Rabbus, lalaki jeung lalaki urang mah panu normal kieu urang sadibere kasepna lalaki ge atuh teu hayang kudu merosotkeun calana mah jejadis najis. Urang mah lantaran atuh mah normal. Bere kasep jasa geus lalaki, aju nyana nonggeng. Jebelu urang atuh. Nyana naonan sia nonggeng di hareupeun aing. Embung. Kumaha cenah kieu lamun nonggeng na awewe? Ya awewe mah. Sia masuk ka aing bae. Sia rasakeun atuh. Teh lalaki ka lalaki homo, awewe ya awewe lesbi. Masya Allah karim.
nu mentak Kangjeng pernah nyarios inggis urang ma akhafu ala ummati amala qaumil lut wa inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumil lut dipake karempan jeung pake kasieuna kaum kaula umat kaula besi engke nuturkeun laku lampah karakter budaya kaum Kangjeng Nabi Lut lesbi atawa homo kuari inggis urang besi cara sakumaha siksa nu diturunkeun ka kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis naudzubillah min geus dibahas hukumna Imam Syafi'i geus ngabahas hukum liwat Imam Maliki geus ngabahas Imam Hambali geus ngabahas Imam Ahmad bin Hambal Imam Hanafi geus ngabahas seluruh para mujtahid geus ngabahas liwat leuwih dahsyat ibatan zina namatak nya nama kuduna ge dibeum aya zina makan lamun guer muson sakadar dihad anu muson ranjam tapi anu liwat belum kuari malah dilindungi di PBB malah dikawinkeun lalaki jeung lalaki teh lantaran make aturanana HAM hak asasi manusia hormatilah hak asasi manusia kama qala Raden Haji Oma Irama nah iya di Indonesia engke bakal kumaha engke lamun urang milih DPR nanu sambarangan bisa terjadi nuturkeun Perancis, nuturkeun Jerman, nuturkeun Inggris sarua hayang boga gitu hak asasina yang dikeluarkan dilegalkeun lamun di Indonesia sampai dilegalkeun detik kamanakeun beungeut kieu nu di DPR tah sih ya Allah ya Rabb masyaallah tapi ningali lobana nu homosek tuntutanana ka DPR misalna geus aya nu lesbi tuntutan geus aya sementara nyanana teu pernah ngaji main sogok terima bae bisa terjadi naudzubillah min zalik lamun geus terjadi bisa disiksa ku Gusti Allah ieu teh nu mabok sarua jeung ngundang siksa nu zina ngundang siksa nu judi eta teh ngundang siksa ka Gusti Allah sarua jeung abdi mah Gusti teu nurut ka Gusti abdi mah dek korupsi bae lah pokona mah eta mah neuk disiksa ge kabehan ieu kajeun sarua jeung kitu ngan teu ngomong seakan-akan lamun ngomong teh kos gitu Masya Allah nah ya kaum Kangjeng Nabi Lut seperti kos gitu Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwah dulur ke Kangjeng Nabi Lut atuh kira-kira ja awewe loba bikang loba woi cek Kangjeng Nabi Lut widih iki akeh ki geus berbagai bahasa Kangjeng Nabi Lut geus hesen iki wedan akeh wih si Romo yang kenal pote bae ge wih blon geus dakwah ge Nabi Lut terus-terusan dakwah kumaha eta eta mah jawabanana wa ma kana jawab qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun kaum Kangjeng Nabi Lut ngararomong eta si Lut terus-terusan dakwah asal beunta dakwah ngahalangan kana kanikmatan jeung kangeunahan urang kumaha urang batu hirup teu kudu diatur-atur ku nyana cenah make aturan pangeran anu gaib leuh cek nyana teh riweuh make aturan kos kitu mah geus bae daripada urang nurut ka nyana maningan geh usir Lut jeung pengikut-pengikutna ti nagara urang akhrijum usir teu ngeunaheun urang sekagok aya nyana masyaallah karim Ilham Lut jeung pengikutna unasu yatatahharun sok suci jangan mah kajian kuku mage coba pengikut Lut coba bere nu kasep nongeng aya tah nu ngahaja-haja nongeng di tuna naon aing mah teu hayang ye sok sia itu lain sok mah haram teh kos kitu mah isinin sorangan dipake deui calanana ditaekeun deui ya Allah ya Rabbi mulai ndek aya pengusiran terhadap Kangjeng Nabi Lut jeung pengikut-pengikutna ieu di mana ieu ingat
di Urdun Yordan tepatna Sodom Gororoh tak eta tah nu kamari simkuring ka ditu babarengan ka laut mati teh ya disebut Bahrul Maut urang mah laut mati eta teh danau Lut terkenal nu kuari Sodom teh ya terkenal di luar negeri mah ngaranna Sidim mun dina kitab tafsir ngaranna Sadum atau Sadum urang mun ngadenge urayan Sodom lamun urang maca tafsir Sadum atau Sadum lamun urang kuari ti para arkeolog ngadenge eta teh nagarana daerah Sidim tuh urang lamun ti Yordan terus ke arah Israel ka ditu belok kanan kadinya ni dia aya laut mati kula jeung rombongan datang kadinya alhamdulillah kukula geus dibejaan bahwa ieu adalah tempat siksa daerah siksa kaum Kangjeng Nabi Lut hati-hatinya geus betarurun kabeh ka laut mati wabeh ngararojay hayang membuktikan bener henteu ngambang bener kula ge deuk hayang tadina nu mantak hayang loba urang barat mara kesempak wah indah ye ceuk kula ye mantep ye lah ye ki heula kula ki kadinya tadi luhur sanggeus ki keluar kapanggila jeung sosok manusia hiji jelema nyana datang nyekel bae ka kula haza baladu Urdun cek nyana aja dicekel sorban kula kunyana dicekel sanggeus dicekel terus dipetakeun ieu cara cek nyana ieu cara naon gara-garana make sorban negara Urdun jadi kula mah cicing bae nyana anu terus be mang metakeun ka kula ieu negara Urdun terus gue nyana dipakekeun teh ieu terus henteu teu neulekan kula mah nyana bae anu makekeun terus negara Urdun jadi diijazahan cek nyana geus beres tah aja suka cek nyana terus beres ieu lah ieu sorban pakaian negara Urdun diijazahan kula di pas WC keluar sakeudeuk cak nyana ulah kaditu ulah turun ka laut ieu urut siksa Kangjeng Nabi Lut umat Kangjeng Nabi Lut ngan ngomongna bahasa Arab kula pajar ngobrol naon bae ku Haji Pendi janyana mah pan teu ngarti bahasa teu ngarti nyana mah tuh jadi kula pajar ngobrol naon bae jeung nyana padahal mah eta teh nganasehatan mun cara urang mah Pak Kiai jangan ke laut sana, jangan mandi. Ini bekas siksa Kangjeng Nabi, umat Kangjeng Nabi Lut. Cukuplah di sini saja atau ke belah sana. Geus dibere ijazah na kieu ye. Geus pulang terus ka belah ditu, barang ngalieu eueuh teh jelema eta. Mantak cek kula. Coba nu kolot-kolot mah ulah ka ditu, ulah ka laut. Coba nu ngarora ge ulah lamun bisa mah. Ngun geus teu katahan. Brek. Haji Pendi ge geus buka calana. Deuk naonan sia mah kolot. Jadi eta kenang-kenangan di Urdun hiji diijazahan maka sorban ala Urdun nomor kedua nyana nganasehatan meureun di hate kula rada aya tadi nama hayang rada aya hayang nama mumpung ka dieu tuh sok aju mumpung kan urang mah tapi eta nyana nganasehatan maka bahasa Arab ulah ieu urut siksa cek nyana teh amankan Pak Kiai arina kula jeung nu kolot-kolot mente alhamdulillah kula Haji Pendi, Haji Agus, Haji Rosidi anu bangsa teu laku ka awewe lah nu geus karolot aran teu atuh awewena ge loba nu henteu aya nu ngarora maka ditu bau kukula dibere waktu eta teh sajam setengah naraeknya poho asa jadi bangkong meureun kikieuan we nyana digorokun geus hese jasa supir ge seuri bae supir tuh masalah di ditu mah supir ge teu bermasalah artinya seserian cak ngomong kurang nama cak ngomong kurang supir ngomong ke kula asal geus asup ka laut ieu moal bisa sajam sebab naon merasakan keindahan kenikmatan laut moal bisa 3 jam budak pohara jasa eta mah tinggal urang bae ngarokok deui di dolo gegeroan urang jauh pon ti luhur ka handap teh endaan seserian segeng teh ngasa sabodo siapa ya itulah
ngahiji jeung urang barat. Urang Indonesia, urang Mesir, urang mamana ngahiji jeung urang barat. Urang barat teh dilalaga kahayanna. Nya make sempak doang pun sakieu, nya paruti pan. Emang kiai neula ulah ngomong sia mah. Tapi kula muji syukur ka Gusti Allah eta teat keluar ti WC kemudian keluar setik ayalah jelema eta setengah baya kemudian nyana ngaijazahan make sorban ala urdun nganasehatan ka kaula ulah kaditu urut siksa geus kula can kaburu nganasehatan harita di mobil mah di handap ngan sabar kadar nyaritakeun bahwa ieu urut siksa teu ngaulahkeun nah akhirnya tuh kadari itu jeung diulahkeun ge asal moal bisa eta moal bisa sebab indah jasa. Nah iyalah Israel Palestina ieu Yordan ieu tadi dia tengah ieu ngaranna Danau Lut atau Laut Mati urang lamun ngojay di dinya ngambang we di paroto kuari ge foto nu di makam-makam eueuh nu aya eta tak kabeh ge nu tembongkeun teh nu keur ngojay we karari nu di makam coba nu di makam Tuan Syekh Abdul Qadir mana meureunnya coba nu di makam nu makam wali teh nu di Yordan mana meureunnya coba di Kangjeng Nabi Syuaib aya nu di Laut Mati ieu gede kur kieu ieu kenang-kenangan juri jam atuh Ngeskos gitulah di luar negeri. Nah, inilah negara Yordan, Urdun eta teh nu jadi siksa Kangjeng Nabi umat Kangjeng Nabi Lut eta didinya indah luar biasa. Masya Allah. Eta teh disebut Sodom Gomorrah. Eta kan Gomorrah ieu Sodom. Sadom belah dia Gomorrah. 5 negara atau 4 daerah anu iman ka Kangjeng Nabi Lut loba nu iman loba ngan nu teu iman nu bakal disiksa jumlahna 400.000 manusia lain saeutik urang tsunami bae kamari 200.000 iyalah anu di dinya buang kawarah jasa sebanyak 400.000 manusia. Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwah ternyata di tengah-tengah keluarga Kangjeng Nabi Lut teh horeng pamajikanana mah teu iman ka Kangjeng Nabi Lut. Masya Allah urang lamun inget kadinya Gusti Allah teh maha kawasa amat sehingga ngajadikeun anak Kangjeng Nabi Ibrahim teu iman ka bapa. Ieu pamajikan pan ngabogaan anak 2 awewe gerilis luar biasa hiji Siti Raisah nomor kedua Siti Yagusah eta anak hasil ti pamajikan anak nu pamajikan Kangjeng Nabi Lut ngaranna Siti Wahilah ieu anak iman ka Kangjeng Nabi Lut Siti Raisah jeung Siti Yagusah iman ka Kangjeng Nabi Lut ka bapa tapi pamajikan Siti Wahilah Masya Allah sehingga nyanalah nu jadi toser ketika ayat tamu kasep ka Kangjeng Nabi Lut pamajikanna keluar ngabejaan dulur tuh di imah kula ayat tamu kasep teu kira-kira eta pamajikan Masya Allah tuluy pamajikan Kangjeng Nabi Lut osok nyelundup keluar ti imah jadi mucikari berarti nyana neangan lalaki-lalaki kasep dibikin ka mangsana dibayar. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Di mata Kangjeng Nabi Lut biasa baik. Tapi di luar sepengetahuan Kangjeng Nabi Lut, Siti Wahilah istri daripada Kangjeng Nabi Lut jadi mucikari. Allah karim. Di bejaan Kangjeng Nabi Lut teh ku Gusti Allah bawa anak mah iman ka anjeun Lut. Tapi pamajikan mah nu ku anjeun pernah dikekepan ngahasilkeun 2 anak teu iman ka anjeun Lut. Kangjeng Nabi Lut ngahanang Gusti pamajikan teu iman jageuninganan di payuneun mah. Kos kitulah jelema munafik ti Gusti Allah di hareupeun mah sumuhun dauh muhun-muhun nya-nya tetapi kalakuan di luar eta mun maneh nyaho
nyana adalah seorang mucikari. Allah Gusti panghampurakeun pamajikan Nabi. Urusan meta panghampurakeun urusan kemanusiaan ku aing kadenge, tapi aya rahasia di balik ieu. Ulah sekali-kali Lut ngomong geus kitu. Nyanggakeun Gusti atuh ka Gusti, tapi pan ieu pamajikan abdi. Pamajikan anjeun cuman berkarakter seperti eta. Dasar ruhna bagus tetapi syahwatna anu luar biasa. Disatukan maneh nyana adalah penjahat, bahkan nu nitah ngusir ka anjeun di antarana pamajikan anjeun. Masya Allah. Urang kan lamun ingat kadinya pohara jasa. Geus atuh ari kos kieu mah Gusti abdi mah deuk kumaha bae dakwah terus Lut. Dakwah terus. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dakwah terus. Kulantaran Kangjeng Nabi Lut dadek diusir beneran geus terkondisi bakal diusir. Jeung anu nuturkeun ka Lut, Kangjeng Nabi Lut ngadua ka Gusti Allah. Ya Sedum negara. Ayyul yaum laka Allah bahasa sakitu. Doa Kangjeng Nabi Lut. Poe mana nu bakal dikenakeun ku pemilikna ka anjeun wahai Sedum. Terserah Gusti Allah. Kaula geus teu kuat lantaran lain masalah dakwahna pengusiran ti negeri anjeun ya Sedum. Ya Sedum ayyul yaumi lakallah Sedum. Tutup langsung Kangjeng Nabi Lut dakwah, wahai umat kaula nu iman ka kaula tinggal tunggu keputusan ti Gusti Allah. Urang lamun titah kaluar ti negeri ya segera siap. Wabeh anu iman ka Kangjeng Nabi Lut siap-siap. 1 hari setelah doa jol Kangjeng Nabi jol kitu Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam jeung malaikat Mikail memehna ka Kangjeng Nabi Ibrahim heula. Kangjeng Nabi Ibrahim di bejaan bahwa negeri Sadum nu dipimpin ku alo anjeun yakni Lut bakal disiksa. Kade umat di dieu ulah ka Yordan jeung kaula setelah di dieu bakal berangkat ka ditu ka Lut. Mangga atuh sa Kangjeng Nabi Ibrahim. Tuh, berangkatlah Kangjeng malaikat Jibril jeung malaikat Mikail datang ke Kangjeng Nabi Lut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadulu ku pamajikan Kangjeng Nabi Lut Siti Wahilah teh. Beuh, ieu mah tamu kasep. Oh, haraja saya mah kasep. Urang Yordan teh karasep tapi ieu mah kasep jasa. Urang Yordan mah karasep, irung mancung, mata bureulek, bibir bareurem, semampai. Pokoknya orang neule awewe di Yordan, neule lalaki di Yordan, kuarasep. Oh, lu jore. Barang orang neule ke pasar Kemis, Masya Allah. Nah, iya mah kasep jasa. Gegiraan bae eta Siti Wahilah begitu aya tamu. Ka imah karasep, nyana keluar, ngabejaan. Saudara-saudara sekalian cek nyana. Aduh, imah bayaran lagi kudu mahal. Aya naon? Di imah aya tamu kasep. Lain lalaga di Makasep lagi. Tuh anta paradoi langsung darata. Lut, mana tamu kasep? Malaikat Jibril aya kana di dinya. Cek Kangjeng Nabi Lut, waduh. Emangnya Jibril di dumling. Ada rada panik. Oke Kangjeng Nabi Lut rada panik. Toh, mun kajadian Jibril di dumling kumaha. Maksudnya panik bahkan kos gitu. Sarua jeung tadi teh aya pocong. Panik kan. Lut, mana tamu? Kaget Kangjeng Nabi Lut cek malaikat Jibril. Tenang. Ana Jibril wa hadza Mikail. Tenang, Lut. Ulah geumpeur ieu mangan sakadar deuk ngabejaan bahwa anjeun jeung umat anjeun segera ba'da subuh ieu lumpat ka Yerusalem. Kabeh bejakan. Ayo rek dikumahakeun negara ieu rek disiksa. Kula nu langsung kita nyiksa anak ku Gusti Allah. Segera
langsung ya tuh sapamitan pes saya didobrak lawang begitu malaikat Jibril geus kalaluar didobrak lawang Lot mana nu kasep coba batu teangan cenah tadi di dia nu kasep ji atuh nu kasep mah tuh area bae coba teangan disaksak terus ke dapur ka mana ka jero mana ieu nu kasep jauh ieu si Wahilah bohong kajen ku kumaha ge bohong ieu terus datang Wahilah mana nu kasep nyana tetep dihareupeun Kangjeng Nabi Lut mah kieu bae terek ngomong Siti Wahilah di kahareupeun salaki mah masyaallah geus kuari mah dicare kanan ge cicing bae Kangjeng Nabi Lut akhirna kalaluar terus Kangjeng Nabi Lut dakwah segera diisuk-isuk ieu urang berangkat ka Yerusalem segera berangkat jeung Kangjeng Nabi Lut ka Yerusalem pengikut-pengikutna. Cek Kangjeng Nabi Lut tidak terkecuali anak kaula, pamajikan kaula jeung dulur-dulur kabeh lamun bener ieu urang hayang salamet, urang berangkat kuari ka Yerusalem. Nah, catatan ketika berangkat ulah aya anu nyileuk saeutik-eutik acan. Cek Gusti Allah teu meunang aya nu nyileuk kena siksa. Moal kebal ya siksa. Wabeh berangkat Kangjeng Nabi Lut diharap, kemudian anak, kemudian pamajikan Siti Wahilah ge milu. Ju kabeh umat-umat marilu ngan Siti Wahilah dikersakeun ku Gusti Allah nyileuk. Masya Allah, nyana hayang nyileuk kitu tah. Begitu nyileuk, batu langsung. Aya seuneuan batuna, golepak bae geus di dieu. Encan keluar di negeri Yordan masih keneh di negeri Yordan eta teh geus nyileuk Siti Wahilah mah langsung kena becap padahal nu saja encan geus teu meunangeun berarti keluar ti Yordan langsung golepak lantaran teu meunang nyileuk Kangjeng Nabi Lut teu nyileuk anakna teu nyileuk kabeh umat teu nyileuk nu bakal salamet mah neuleuh eta mah sabodo teh ngagolepak teu nyileuk sugan kumaha henteu sebab ngalamatkeun diri kabeh ieu mah dengan penuh keyakinan bakal disiksa ku Gusti Allah berangkat ieu Yordan Sodom ieu Gero gitu gumaroh kemudian lewat ka dieu ka Kaler nah mulai perbatasan Yordan Israel ieu Yerusalem pas asup ke Yerusalem wadenge ku Kangjeng Nabi Lut kadeng anjang nyelek-nyelek kabeh teu meunang nyelek encan datang ke Yerusalem asli teu meunang nyelek wabeh kaget di Yordan kaget kabeh ke jelema oyag-oyagan bumi oyag lain lalagaan oyag di luhur galedeg si geleger ayat aya naon kitu batuna aya segelan ternyata ieu batu meunang ti neraka sijil bari ieu batu teh ti neraka sijil aya ngaranan hiji-hijina lamun jang haji pendi bae geus teu bisa nyana kaluar ti dinya geus ieu mah geus bae pokona mah aya ngaranan bae teh mah jang Aisyah jang Sarwiti geus aya ngaranan pesenan langsung ieu mah weh ti ditunggu encan pakalaluan encan kaharandap kakarak ngubeng bae di luhur batu ngubeng di luhur aya sunuan bos pohara jasa ditonton masa itu mah batu wah itu mah batu bitu meletus gunung Merapi meletus tuh ngaluarkeun gas ieu gempa oyag-oyagan Masya Allah dicokelah ku Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam make tungtung jangjang sabada gunung Merapi meletus ngaluarkeun gas begitu pula batu-batu sing jelegur ieu masih keneh goyang-goyang eta batu nu meunang ti neraka sijil aya ngaranan hiji-hiji langsung ditibakeun ka jelemana masing-masing ceus dicokel ieu taneuh ku tungtung jangjang malaikat Jibril alaihissalam diangkat ka luhur
datang ke malaikat nu aya di langit ngadenge kana suara kotok kongkorong. Geus datang ka luhur ku malaikat Jibril dibalikeun. Brus ka handap. Nu di luhur jadi di handap, nu di handap jadi di luhur. Manusia nu aya di dinya langsung arasup ka neraka. Kos kitulah siksa nu ditibakeun ka kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah kanat minal ghabirin. Wallahu a'lamu bimuradi fa anjaynahu. Maka nyalametkeun kaula nu agung ka Kangjeng Nabi Lut wa ahlahu jeung ahlina Kangjeng Nabi Lut yakni anakna nu ngaran Siti Raisa jeung Siti Agusah bahkan ahlahu teh jeung masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi Lut alaihi salam illam ra'ata kecuali pamajikanana yakni Siti Wahilah anu teu iman ka Kangjeng Nabi Lut anu ku Kangjeng Nabi Lut titah kaluar babarengan syarat ulah nyileuk asal nyileuk kena siksa nyana mah tersiksa di Yordan keneh kanat minal ghabirin pamajikan Kangjeng Nabi Lut mangaran Siti Wahilah minal ghabirin termasuk salah satu jelema anu tetap kena siksa di jero nagara Yordan. Siksa wa amtarna alaihim matara. Gusti Allah Subhanahu wa taala nita malaikat ngahujanan ka kaum-kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam mataron yakni hijaratas sijil batu menang jokot tina neraka sijil aya ngaranan hiji-hijina Allah karim. Atu fa ahlaknahum nunya sahiji-hiji acan dirusak ku Gusti Allah ku ari tinggal puing-puing urang ka Yordan ku ari ningali laut mati Sodom ngaranna nu terkenal ku ari ieu adalah lembah Sidim etalah urut siksa kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Ahli arkeolog didinya meneliti dunia ieu. Setelah diteliti ternyata asup ka Sidim tersebut kunyana ditingali batuna. Begitu batuna ditingali ieu batu terkeras di dunia hiji. Nomor kaduana mengandung seuneu anu luar biasa. Nomor katiruna aya sulfur-sulfur. Ieu teh lamun dikaawakeun lamun kurang diantep awak engke bisa molotok nu kuduna engke dipandianana didinya. Maka di ditu geus disadiakeun sulfur-sulfur kos-kos karena itu teh asal urang dek mandi ka ditu asup ka dinya urang teh diletakan engke titah ngagejembur ka ditu ari urang ieu mah rombongan ti dieu geus teh nyaho kaler kidul nya mah geus teh main letak-letak ngagejembur sorangan mah geus ka ditu batur mah make letak heula eta teh aya unsur-unsur kitu medis. Lamun anu kurap bakal lenyit kurapna kudis, lenyit kudisna. Lamun anu hideung bakal jadi putih, lamun nu putih bakal jadi hideung. Masya Allah dijualanlah di toko-toko ngan dijualanlah geus diramu. Baka aya satu kesulitan baheula mun urang nyokotan di dinya keluar di bandarana henteu meunang nya maka diproduksilah mahal meuli urang bisa dibawa ka dieu dipake taneuh tama taneuh. Nah gunungna anu tadina gunung tersebut kitu bitu diteliti ternyata per detik ieu jadi kawah-kawahna masih heab-heaban keneh. Setelah kawahna heab-heaban dijagdag eta teh dijagdag hayang nyaho kedalaman kawah tersebut di gunung nu aya di Yordan eta di nu sababaraha ribu meter terus per detik ieu encan kajagdag. Per detik ieu encan kajagdag. Adapun kawahan eta mah naon danau Lut geus kanyahoan jadi laut mati Sodom ngaranna
kemudian tanah nu dibalikin di Gomoroh belah ditu eta teh tandus kadulu tanah hidungna tandusna anu tatadina eta dihadap wari jadi di luhur teu bisa dipelakana naon urang kadinya ge panas mentak tidak diperbolehkan manusia kadinya teu meunang panas ku hari ge masih panas kana bae mantak eueuh teu dimeunangkeun urang hanya bisa ke laut mati termasuk laut mati ege eta termasuk nu dibalikeun ngan anu bagian jadi danauna kos kitulah urut-urut siksa kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam maka cek Gusti Allah fanzur kaifa kana akibatul mujrimin dele pikirku aranjeun kabeh kaifa kana kumaha geula kabuktianana akibatul mujrimin tungtungna jelema anu berdosa ka Gusti Allah lain di Yordan bae andai kata di Indonesia lamun terus-terusan teu ibadah ka Gusti Allah teu iman ka Gusti Allah mabok dikembangbiakeun zina dikembangbiakeun kemudian judi dikembangbiakeun maling korupsi dikembangbiakeun ieu tenuntut kemudian tenuntut kemungkinan urang disiksa cara kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam cuman urang ngadoa naudzubillah min galik ngalindung urang sadaya ka Gusti Allah tina siksa nu model kos kitu paling urang mangan sadakeun nyadarkeun diri urang ulah datang ka ngundang siksa bejaan para pejabat ulah terlena teuing korupsina bejaan tetangga urang ulah terlena teuing mabok jeung zinana bejaan kawahu urang ulah terlena teuing kana judi jeung malingna sebab ieu adalah undangan ngundang siksa lamun geus kos kararitu sing hade nu mantake urang untung mun boga imah deket masjid sangat untung sebab kadang-kadang siksa di lingkungan masjid mah disalametkeun bae asal masjidna ulah masjid di Golkar tetep masjid di Golkar mah bocor atuh cenah gitu kontak sing hade yen kantor makeun bae make duit ti pamarentah yen berbagai kegiatan mah baik-baik masjid mah amankeun jang panyalindungan masyaallah urang lamun ningali kejadian-kejadian tiba heula datang ka kuali anu negara dirusak eta mah tempat ibadah aya bae hiji nu diamankeun Aceh eta masjid sakitu poharana kena tsunami aman jeung di berbagai negara-negara anu disiksa ku Gusti Allah tempat ibadahna diamankeun ku Gusti Allah Itali hampir sarua jeung kaum Kangjeng Nabi Lut ketika disiksa ku Gusti Allah digempakeun aya satu bangunan masjid leutik aman ilah kemodelan anak supaya orang ningali fanzur kaifa kana akibatul mujrimin tuh anu saudara rosa mah acak-acakan datang ka kuarit umat Kangjeng Nabi Lut teh disiksa terus baik dilangsung ka neraka sijil masyaallah karim mentek kurang makruh ka urut-urut siksa kos kitu teh endek ningali bae jang sakadar nganyatakeun ayat tetapi haju menikmati mangojai dirinya makruh hukumna ketika urang datang ke pertempatan urut siksa neuleuh bae cuman urang ulah haju didinya menikmati mah sebab eta urut siksa sanunya hongket timbul siksa deui kos kitulah umat Kangjeng Nabi Lut alaihis anak Kangjeng Nabi Lut salamet dua Siti Raisah jeung Siti Agusah istri Kangjeng Nabi Lut Siti Wahilah cilaka lantaran teu iman kemudian Kangjeng Nabi Lut di Yerusalem setelah selesai Allah sapoe eta nyiksa geus beres sapoe eta Kangjeng Nabi Lut ngadatangan Kangjeng Nabi Ibrahim kebenaran Kangjeng Nabi Ibrahim di Yerusalem didinya di Palestina ngobrol Kangjeng Nabi Lut jeung Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina setelah ngobrol 10 hari kemudian instruksi ti Gusti Allah Kangjeng Nabi Lut supaya kembali deui ka Yordania maka Kangjeng Nabi Lut pamitan Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina pamitan Kangjeng Nabi Lut ka Yordan deui beserta putrina 2 jeung masyarakatna. Begitu datang ka Yordan maksudna naon?
ulah batur baenu titah neule anjeun dulur anjeun tetangga anjeun kerabat anjeun nu geus disiksa hancur beuleuh ku anjeun sarua jeung hai Lut jeung umat-umat anjeun Lut deuleuh heula memeh batur neule kaifa kana akibatul mujrimin tuh deuleuh akibat-akibatna jelema-jelema anu dosa anu teu nurut ka Gusti Allah begitu neuleuh kaget kabeh lantaran hiji ieu kuari geus jadi danau Sodom nu tadina kota eta laut mati teh kota Sodom belah ditu gemaroh di deuleuh nu tadina kota dibalikeun taneuh nu handap jadi di luhur jadi di handap belah ditu gunung ditingali eta mah gas jadi eta mah siksa kangong Kangjeng Nabi Lut mah dahsyat biasa kadahsyatanna naon ti luhur seuneu ti handap gas seuneu dibalikeun seuneu kabeh masyaallah mantak Imam Syafi'i ngahukuman jelema anu zina guer muson zina muson rajam aya nu ngadumling beulem sebab naon umat Kangjeng Nabi Lut ge baheula dibeuleum ku Gusti Allah di luhur batu ti neraka sijil di handap gasono dibalikeun ka seuneu deui masyaallah mudah-mudahan urang kabehan bisa mawas diri sehingga orang bisa tobat ka Gusti Allah tina berbagai kesalahan-kesalahan orang khususnya orang kabehan umumna umat manusia nu aya di Indonesia mudah-mudahan diberi tararobat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala pejabatna diberi tobat pedagangna diberi tobat pengusahana diberi tobat buruhna diberi bisa tobat petanina kiaina seluruhna bisa tobat sehingga orang aman tina siksa Allah Subhanahu wa taala jeung bisa ningkatkeun ibadah orang ka Gusti Allah sehingga orang di akhirat disalametkeun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selesai nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Lut beserta kaumna, dilanjut bakal nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam masih di Yordania. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ya qadiyal hajat Allah